أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ngadanya azan teh eta digerokeun ku Gusti Allah kan hakikatna mah eta. Beres azan aya babaturan. Din, saya kira di mah aya. Ieu milu jeung aing. Enaon emang? Iya motor kan tadi teh geus ditawar 10 juta. Belah ditulis nawar 12 juta. Jadi lamun jadi mah geus 1 juta. Eta masjid teu kadeleletik masjid teu kadeuleuh sakitu buat daerah teh diliwatan bae teu kadeuleuh padahal adzan teh Allahu akbar 2 juta anu kadeuleuh capek ibadah ka Gusti Allah langgat din sia kana di mah emang enak motor kita kan ngawar 10 juta dibelah itu geus aya nawar 12 juta jadi lamun jadi orang sing 1 juta milik moal ka mana tetep urang salat heula diudag-udag ge lain milik mah lain bae sanajan teh diudag aya milik mah milik tapi tetep urang kudu salat heula ayo salat jeung aing sia moal rebon nu di laut geus aya tulisanana nujang urang ka genting di timur tengah kudu datang ka urang. Teri nu di lautan Cina geus aya tulisanana di huluna bakal di dahar ku urang kudu datang ka jeung kumaha carana bae ge. Yes, ya kudu boga kayakinan aing ngaji panunggal minggu ka Cilongok. Babaturan teh kieu Din. Saya dek salat bae geus aing mah dek heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta atuh sia mah atung jatuh milu ngeuh mah los tas blang aing mah sapira duit 1 juta tapi aing ieu ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna leg-leg ku sia 2 juta loh ngomong doang ya Allah udah kabeh bat bae ke dunia kabeh bat bae ya Allah ya Rabb eta mah tarolah keuntungan aya tah mah hasilna ieu lain Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar siap-siap jangan dekat masjid jol bae baturna Waalaikumsalam kawana ente nah yang kapanggih be jeung sia celebe di kopi. Aju aing teu mau rokok kebeneran atuh pangmeulikeun heula dibelikeun aing plak we. Eta pan uplek tah ngarokok. Ngopi ngarokok deureus rokona tinyana mah pun ti urang keneh. Aju terus bae. Salat geus ka mana bae. Eta kan rugi jasa. Coba lamun hebat mah kieu ente mah kopi ieu ieu ka kieu gampang orang ngopi ngapa ngarokok tapi orang salat teh lah berjamaah ya tuh salat mah panjang keneh waktu teu bisa aing mah ieu lamun teu berjamaah ngageter hirup taginaheun da geus kitu ya Allah ya Rabbi Gusti eta mah geus kabeulih deui ih tah si kiai kunaon dedeuleuanna kadinya bae bareng tanjurkeun agama Allah urusan kos kitu mah tama geus anggeus Allah mere di Lauhil Mahfuz geus aya tulisanna geus anggeus diudag-udag ku urang lain milik urang mah moal cicing bae urang dimiskinkeun ku Allah sedang bae aja cicing bae urang disugikeun ku Gusti Allah atuh sugih bae geus anggeus jadi masing-masing ieu manusia teh pembagian hartana geus anggeus urang can lahir geus aya di dituna bakal kitu atuh deuk naon make jadi hasud geus anggeus si pembagian harta teh geus anggeus si eta tahun sakitu lahir
mautna sakitu salila hirupna kitu bogana ngan sapeda kempes doang saya tulisan geus aya tulisanana teh kumaha tuh si eta tahun sakitu lahirna magahan ngaji apruk-aprukan ge bogana ngan datang ka sekupi doang saya tulisanana geus bakal boga sawahna sakitu jadi teu pembagian harta teh baheula di alam arwah geus rapi atuh kuari kunaon bake hasud geus rapi geus jadi moal anu kurang moal anu leuwih atuh kumaha deui geus dibagi ku Gusti Allah tegan jelema mukmin anu bakal dibere surga ku Gusti Allah teh aya 8 rupa nomor kahijina eta ibuna mu'minun anu tararoba tina kasalahan mumpung urang masih keneh dibere kesempatan ku Gusti Allah ulah sok adigung-adiguna urang pake tobat ka Gusti Allah nu paling hebat jam 3 peuting paling hebat setengah 3 hudang mandi wudu salat Allahu akbar 2 rakaat langsung diuk merenung kesalahan geus pokona mah bisa dirasakeun lamun urang jam 3 merenung kesalahan sapoe 2 poe 3 poe 4 dicoba tobat ka Gusti Allah dengan renungan-renungan peuting leuleus kana hate urang teh leuleus teu aya we panas-panas teu aya tenang ata ibu nomor keduana al-abidun anu aribadah kabeh masyaallah ibadah teh ibaratun anil itsan bi fa'lin musyirin bi ta'zimillah ta'ala ala aqsal wujuhi fi ta'zim pelaksanaan ngagawean hiji ibadah ka Gusti Allah ngagungkeun ka Gusti Allah ngagungkeunana nu pohara pisan ya Allah ya'nihumul ladzina abadullaha fis sirri wa dharra jelema anu nyembah ka Allah dina keur sehat keur gering ibadah ka keur sugih keur susah berang jeung peuting qaumun akhadhu min abdanihim fi lailihim wa naharihim berang jeung peutingna teh ibadah we ka Gusti Allah dina hate teh boga pikiran kieu aing teh eueuh tadina ku ari aya nu ngaayakeunna Allah maha kawasa Allah pangeran aing geus aya aing dihirupan ku Gusti Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah abdi teh dihirupan ku Gusti dulur abdi tetangga abdi nu sebaya jeung abdi geus baralik abdi masih keneh dihirupan tur dibere sehat batur maya nu bengek darah tinggi dan lain-lain sebagainya tapi abdi mah dibere sehat Gusti iya abdi teh sehat abdi hirup abdi segala rupa dek pake ngabakti ka Gusti naon ku Gusti dititah salat lah insyaallah leutik perasaan salat puasa ya sapira puasa kecil lah puasa tahajud ya sapira tahajud tuh kan sedekah Gusti abdi mah jadi kanikmatan sedekah ngeunaheun perasaan sedekah teh haji kobok itu mah haji nyantun yatim piatu asal aya indungna be nikmat fakir miskin tah ibadah ka Gusti Allah nyaan eueuh nu di dalam naon perintah Allah salat
siap. Urang kan ibadatnya kuari mah berat, asa beban, taat perintah, syariat. Kerengeuna orang diuk. Ngadeng suara azan Allahu Akbar di dalam kurang jam. Asa naik ngawuduk cikemeh. Salat ih cepet abad. Ngapain ngadengin aja. Ngapa ngadengin azan teh. Eta digerokeun ku Gusti Allah kan hakikatna mah eta. Beres azan aya babaturan. Din, saya kira di mah aya. Ieu milu jeung aing. Enon emang. Iya motor kan tadi teh geus ditawar 10 juta. Belah ditulis nawar 12 juta. Jadi lamun jadi mah geus 1 juta. Eta masjid teu kadeleletik masjid. Masjid teu kadeuleuh sakitu buat enak teh diliwatan bae. Teu kadeuleuh padahal azan teh Allahu Akbar. 2 juta anu kadeuleuh. Capek. Ibadah ka Gusti Allah. Berangkat. Din, sia kana di mah. Emang enak. Motor kieu teh kan ngawar 10 juta, dibelah ditulis aya nawar 12 juta. Jadi lamun jadi urang sing 1 juta. Milik moal ka mana? Tetep urang salat heula. Diudag-udag ge lain milik mah lain bae. Sanajan teh diudag aya milik mah milik, tapi tetep urang kudu salat heula. Ayo salat jeung aing sia. Moal rebon nu di laut. Geus aya tulisanana nujang urang ka jenting di timur tengah kudu datang ka urang. Teri nu di lautan Cina geus aya tulisanana di huluna bakal di dahar ku urang kudu datang ka jeung kumaha carana bae. Yes, ya kudu boga kayakinan aing ngaji panunggal minggu ka Cilongok. Babaturanna teh kieu Din. Sia deuk salat bae. Geus aing mah deuk teh heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta. Atuh sia mah atung jatuh milu geus mah los. Tas blang aing mah sapira duit 1 juta. Tapi aing ieu ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna. Leg-leg ku sia 2 juta loh. Ngomong doang. Ya Allah, udah kabengbat bae ke dunia kabengbat bae. Ya Allah ya Rabb. Eta mah tarolah keuntungan, aya tah mah hasilna ieu lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jazah. Siap-siap jangan dekat masjid. Jool bae baturna. Waalaikumsalam. Kawana ente nah yang kapanggih be jeung sia cle be di kopi. Aju aing teu mau rokok kebeneran atuh pangmeulikeun heula dibeureikeun aing plak. Eta pan uplek tah ngarokok. Ngopi ngarokok deres rokona tinyana mah pun ti urang keneh. Aju terus bae. Salat geus ka mana bae. Tah eta kan rugi jasa. Coba lamun hebat mah kieu ente mah kopi ieu ieu ka kieu gampang orang ngopi gampang ngarokok tapi orang salat teh lah berjamaah ya tuh salat panjang keneh waktu teu bisa aing mah ieu lamun teu berjamaah ngageter hirup taginaheun geus kitu ya Allah ya Rabbi Gusti al-abiduna nomor kedua nu ibadah ka Gusti Allah berangjeng peting sarai wa dharra. Keur boga keur teu boga tetep ibadah ka Gusti Allah sehat jeung gering tetep ibadah ka Gusti Allah berangjeng peting tetep ibadah ka Gusti Allah tentu ku Allah engke bakal dicoba. Oh
sia teh ku aing dicoba keur loba mah ka aing ibadahna para cik ku aing dikurangan ku ari dagangna merosot ekspor impor geus eueuh ku ari bahan bakuna geus eueuh properti ting jarungkal ku ari toko kitu keneh Indomart ge geus tinggal bangunanna doang sabar subur ge barali karyawanna cing luh ge ku ari geus hampir-hampir goyang. Ayo sia dikaluar-luarkeun karyawan mulai karyawan teh aing geus ngaji tetap aing geus ibadah. Waduh mantep. Kamari aing loba duit ibadah coba ku Gusti Allah. Tak jadi bere kokocoran duit. Nah tetep Allahu Akbar. Malah jadi imam gua ini. Sekali jadi imam, atau aing kegiatan. Aing kegiatan nih pabrik ente, dagang ente, aing gas aing mah. Beh, ganjaran aing gede jadi imam. Si akur tapi itu akur mah moal aing ge. Si akur hayu bacaan aing geus sadeungeun mun bener atau aing silakeun jadi imam mun teu bener aing makmum ka sia. Bersih teh buraknya. Kan aya jelema yang jadi imam bae. Mun sliding ku batur jadi imam. Ieu mimbar geus dikontrak ku aing. Satungtung aing aya awas ya teu meunang sangalengka ka di awas ya. Ambo. Aduh, aki-aki goblok tuh. Al-abidun. Gering urang setik tetep bae paksakeun. Allah. Biasa bae. Saha nu nyaho gering eta anu terus maot aju urang salat bae kan mantep. Ya Allah. Dua Alhamidun anu mararuji kabeh ka Allah ala kulli hal setiap situasi jeung kondisi kumaha bae selalu muji ka Gusti Allah. Jelema anu muji ka Gusti Allah dek teu muji kumaha atuh. Dek teu muji kumaha sabenerna mah ka Gusti Allah. Urang teh eueuh ka aya nang Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah diayakeun. Geus aya di hirupan Gusti alhamdulillah. Abdi teh diurus ku Gusti. Sanggeus diurus urang sehat alhamdulillah dibere sehat. Geus sehat tepan karasa kuari dahareun nu amis karasa amis nu asin karasa asin pahit karasa pahit peuheur karasa peuheur eta kan ngaranna sehat bokos kitu teh Gusti alhamdulillah alhamdulillah peuting karasa peuting beurang karasa beurang pan kadang-kadang jelema teh sehat bah beurang teu karasa beurang peuting teu karasa peuting teh sehat ngaranna ieu mah sehat alhamdulillah muji ka Allah. Ya Allah ya Rabb. Ketika orang diberi gering sales mah masih muji alhamdulillah. Lah sapira sales mah batur mah lumpuh. Urang diberi laleles tapi bisa kere lempang. Alhamdulillah Gusti kekarek diberi laleles batur mah geus teu bisa lempang. Diberi orang geus teu bisa lempang. Alhamdulillah Gusti batur mah teu bisa diuk abdi mah diuk bisa kemeh. Bisa orang itu mah diuk, bukan bisa diuk, tapi tidak bisa lempang. Alhamdulillah, batur bisa diuk acat. Bari mah bisa ngedeng doang, tapi robah mah bisa batur bae itu bisa robah-robah acan abdi mah. Ya, alhamdulillah ngedeng mah bisa, robah bisa. Ngomong mah ngeunah. Kadak dibere pararanas beungeut bae ge. Batuk saeutik, maju bae. Teruskeun salat. Neng bilang, aing mah geus baal salat, bongan ku Allah dibere gering. Gusti Allah tolol teh budak. Ku aing nyoba ka sia. Muji terus ka Gusti Allah. Alhamdulillah. Li'anna Allah akhbara an ahli al-jannah bi annahum yahmiduna Allah ta'ala. Sebab Allah ngabejaan ka urang kabehan tentang ahli surga bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah. Dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Selalu maca alhamdulillahi rabbil alamin.
wa akhiru da'wahum tungtung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahirabbil alamin. Kanjeng Nabi kana nabi idza atahul amru yasruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Idza atahul amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal. Lamun Kangjeng kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi lamun nilai hiji perkara kadatangan hiji perkara pika embungeun macana alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah ya Rabb. Masyaallah tuh ya. Awwalu man yud'a ilal jannah yaumal qiyamah alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal fis-sarra'i wad-dharra. Pangheulana jelema anu disambut, anu digerokeun, anu diprioritaskeun ilal jannah ka surga yaumal qiyamah, jaga di poe kiamat, alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal. Jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah fisarra wad-dharra. Kabeh ge atuh Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah mun hayang pangheulana digerokeun ka sorga. Geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil alamin. Sok biasakeun ti kuari. Hiji at-taibun, dua al-abidun, tilu al-hamidun. As-saihun nomor kaopatna. As-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal teh as-saimun nu pararuasa kabeh. Ya Allah. Padahal asal nama saihun teh anu nyuksruk berangkat ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah. Bahasa kerenna mah berkelana. Tapi berkelanana lain yangan ani. Ieu mah berkelana. Si seuri heran aing mah. Ieu mah berkelana ibadah. Ya Karim, ya Allah. As-saihu. Jelema-jelema anu ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah. Keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun ku as-saimun. Oh, lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar, kangenahan minum, kangenahan jima, ku ninggalkeun dahareun inuman jima, maka sarua jeung jelema anu beberangkatan ti imahna. Ketika jelema berangkat ti imahna menuju satu daerah, eta teh kapan ninggalkeun kesenangan-kesenangan. Sapoe dua poe mah kadang bekal aya keneh, 3 poe 4 poe bakal aya keneh. Tapi kabelah ditu malaza adalah geus bekal. Ketika geus bekal nyana tawakkaltu alallah. Na eta saihun nu puasa ge kan kitu. Sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti, abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti. Tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar, ninggalkeun heula nginum, ninggalkeun heula pamajikan jiba moal.
lantaran abdi teh ieu terek berangkat ka Gusti ieu mah hayang menang ridho Gusti padahal mah dahar halal minum halal jima halal tapi abdi hayang ngadeukeutkeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib aya geus magrib mah abdi ge eta mah qada daharna ge eta mah nu biasa sapiring jadi 3 piring ai sia naonan goblok cek Allah ayeuna pepegatan ulah rosa teh gatu magribna hampura bae Gusti mah tah eta kan pepegatan tagarana saihun oh jadi atuh majaz lah cek ahli bayan mah teh saihun wow gede ganjaranana was Senin Kemis atau Rajab ya saihun puguh Ramadan sorga ya Allah sakitu ge dibejaan komo mun teu beja engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat nyedekeun begitu ku malaikat ditimbang balu puasa Rajaban bongan ki uci teu ngabejaan mana tak ki ucina tolol aing ke di akhirat di demo ku sia aing kitu mah geus ngabejaan aing datang aya naon jojoakan aya naon hah tadi beja naon suara aja ulang ngirung atuh sia ngomongna sia ulang ngirung ngomongna itu aing malah hanya deket ka sia as-saihun ya Allah ya Rabb ya nomor kahiji as-saimun tapi wakil cek sakal mah ieu dina hadis cek dina hadis siyahatu ummati as-saum tadi atawa talabatul ilmi jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun ninggalkeun lemburna ti Belaraja ti Cisoka ti SPT Espatan ti Bogor ya dikurokeun suka taneuh suka bumi maksudna pan digelag-lagas ninggalkeun lembur ngaji neangan ilmu Allah saihun surga hehe eta keur carita masih keneh saprovinsi urang lewat Jawa Tengah Jawa Timur makin jauh makin gede ganjaran wah cenah urang mah kamisro wah habis di jero cangro kacang di jero sukro suuk di jero babari comro oncom urang Sunda mah babari nyieun ngaran teh babari cilok aci dicolok cireng aci digoreng ya babari jasa geus waduh nyieun ngaran sadaek-daek bae ha aya deui basreng bakso digoreng macam-macam disebut jauh tinggalin zaman tah saihun teh talabatul ilmi santri-santri santrian sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi katilu saihun te al-guzat al-mujahiduna fi sabilillah jelema perang ngaluhurkeun agama Allah masya Allah saihun Kangjeng Nabi idzam tana minal ukli wal syurbi wal wiqai wasadda ala nafsi abwaba syahawatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal
saihun teh jelema-jelema anu pararuasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang menang ridho Allah berarti jadi pepegatan jeung kalazatan dunia di mana-mana jelema nahan dahar nahan nginum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat cakang jeung Nabi eta teh bakal infatahat salai abwabul hikmah bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal bakal ebre cahaya alam jalal mentak cakang jeung Nabi leuletikana kieu baheula man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan saha jelema anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tidak kolbukna bakal kana lisan engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab kolbukna bersih 40 poe ulah dahar ulah nginum ulah jima jeung pamajikan 40 poe 40 peuting paeh bisa lain hajulah sakaligus peutingna saetik bae berang tapa ngaran tapa ya Allah ya Rabbi abdi teh teurik belajar tapa we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima peutingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge ieu cakang jeung Nabi man akhlasa lillah arba'ina sobahan 40 poe bersihan zaharat yanabi'ul hikmah bakal lahir sumran-sumran berhikmah geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku ari mah didenge tatadina pan pamajikan ka batur mah daek kadang kana kasalaki mah tilok asal-asal ke ngomong mah ngajebian deh salon deh kitu benak pan urangnya ha coba ge 40 poe urang tapa beuh pamajikan ge ujianna nampe di urang coba Kak ngomong sih Kak abdi asana rindu masyaallah eta bersihan 40 poe saihun ngaran masyaallah jadi engkena lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihina fi alami jalalillah al muntakilina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin jadi engkena kasupkeun nanya ngalalakona fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ke alam ruhani atau kudu ditapaan iyalah ngaranna saihun di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru ruhani kita puasa tapa ngaranna riyadhah 40 poe 40 peuting lanjut ku ari ge masih baheula di Israel di Bani Israel asal geus tapa 40 peuting deuleu jeung degena berubah ambeuna berubah ku ari geus jadi aya di alam ruhan hebat eta perguruan ruhani mun ku ari thariqah nu asli. Nah aya hiji jelema asup ka dinya eta teh bagi teh tukang zina lacut mabok aing asup ka perguruan ieu lah
riabahnya 40 penting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna. Baturna lah lulus nya naman teu. Batur lulus nya naman teu. Dedeuleun batur geus beda, dedengean geus beda. Perasaan geus beda nya nama tetep bae ngabaged. Laporan ka guruna. Cenah Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina subahan yuharat yanabi ul hikmah min qalbi ala lisan kula geus kurang kumaha cek cenah ieu geus ninggalkeun lembur ninggalkeun dahar ninggalkeun nginum ninggalkeun jima tapi kok batur lalu lulus kula henteu mana ucapan kangjeng bau nungtutnya na cek guruna tenang dipandian ku guruna pandian doa bareng di guru bareng sia doakeun ku guruna di mana ieu sih kasalahanana menta ka Gusti Allah ya Rabb ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diri Allah 40 teu penting masih keneh di mana kasalahanana dibere ilham ternyata korengnya anak jadah anak zina bahkan indungna masih zina keneh jadi gangguanna ti indung gangguanna ti indung langsung didatangan ku guruna nyai wah order ya siapa tuh nyokan pakai sorban meren anggap order baik kecuali si eta los ini bangsa apa berenya lu datang teh pajadik mau order naon sih iya kalengitan anak leungit cek anak kugu waduh tukang neangan order lain masalah gitu bi anak ayah di pesantren kula di pesantren sanunita teh budak pondok aing mah teu sudi terido oh paingan tuh kan jadi ieu budak teu nepi-nepi teh eueuh ridho ti indung ieu cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokoknya perjuangan maksudnya perjuangan naon bisnis non migas oh ya anak kula horeng pesantren paingan kumpul teangan nu bae taya mah ridokeun bae nya binya ridokeun anak geus pesantren di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kukumaha ge bakal paeh becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna riado masyaallah teh budak ku suci-suci teuing pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas tapi ya budak naon gitu jadi bagus itu diridokeun atuh geus itu sabodo jana dek ibadah mah ka Gusti Allah balik deui geus diridokeun ngadoa deui memeh ngadoa cik anakna mama abdi kuari geus berubah pemikiran abdi dedeuleuna indung tah diru jadi urang deuk usaha mantek ngajenjes indung ditoler-toler mah urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masyaallah cak guru da teh sia kudu perasaan we kuari mah geus hayang naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang abi mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah ria doang teu naon henteu kita puasa Senin Kamis bolos kita puasa Rajab bolos kita Ramadan hampir kumaha asa yahun
Masya Allah pindah ya ke makam ruhani. Kurang puasa beta puasa etik kan tapi dahar mah dahar tetap minum tapi etik. Oh beda gitu perasaan lain deui dedelan lain deui aja embung ka mana-mana embung ka mana-mana sayhud tuh kan ya kari lailah jelema mukmin anu bakal dibubungah ku surga 8 nomor kahiji at-taibun nomor kedua al-abidun nomor katilu al-hamidun nomor kaopat al-as-saihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa thalabatul ilmi ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah. Teu asup salian teh ilmu Allah mah. Ilmu teh kan kabagi dua, aya ilmu dunia, aya ilmu akhirat. Nu dimaksud di ilmu akhirat. Ilmu dunia mah kacau bae. Ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat ilmu dunia kacau ieu mah ilmu akhirat atawa guzat al mujahiduna fisabilillah mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masih Isa al-Masih ibnu Maryam Isa Masih teh nya mah teu boga tempat. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal. Matak lempang we terus sama dakwah. Terus Masih ibnu Maryam. Teu boga tempat. Mantak urang kuari riweuh amat teu boga tempat bage kudu membingung. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga. Teu boga yang sajengkal-jengkal aja. Ya Allah. Nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae. Jangan dibere, alhamdulillah. Teh dibere, alhamdulillah. Tas supaya datang kadinya tah. Hes. Karena bala lender tuh. Budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae. Gitu bapak kolot wakaf atuh kunaon teu bebeja ka aing teh bapak kolot jigo kahayang aing bapak kolot ngawakafkeun teu bebeja ka aing geus aing masjid dijual. Masya Allah kayak lain nambahan wakaf pendahan ngejual wakaf lalakon teh lamun geus caritakeun alam ruhani ieu teh kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin nu ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata tapi ngurusan ruhani mah hese anu bahayana jelema anu can usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat kita zikir milu thariqah ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun ruhani sih make mahar hikmat mah geus kitu bae eta loba murid engke teh abeh loba murid aya loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah atau aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abeh agung aing kulobaan mangke salah nu mentak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan heula sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tanda minimal geus teu bisa dibohongan geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda aduh karunya amat eta takabur itu budak
ngasuk-ngasupkeun toriko ih cenah ibadah ka urusanana aya syariat syariat toriko mah lain kudu geus usul ya tuh usul nu nyaho tama iwal ti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu ku urang sirungan aju kembangan kadeuleu aju buahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba toriko kajajaden main beat bae make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji itu mah ilmu jurig teh bagus gitu mah atau nanti ceri bakalah asal balai zikir we ulah atas nama toriko setungtung make atas nama toriko make aturan ikan dek mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakalna jasad zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani misalnya zikir jasad Islam zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab asbab dibawa kana roh geus kudu anu ngabimbing ieu teh bas sudah asa yahu jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad ndek menuju ruh as-saihu batak di manaan as-saimu pasti atuh sorga ieu mah jelema sorga neangan kuari urang teh anu bebeneran deuk ka Allahna anu lalampahanana teh lillahi ta'ala di lembur urang teh angan kiai namun salat nulillahi ta'ala alamun ngazakat lillahi ta'ala kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mah ngaranna ronggeng mun aya kiai make target tu kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang saipun mah lain kitu lillahi ta'ala oh sasalaman ipis teu kudu usahana mah lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000 barang mung kandel mah teu kudu ente ulah ente aduh la ilaha sa'ihud ya eueuh di urang perkumpulan halqah riungan toriko eueuh kuduna makan aya babacaanna khusus tujuanna khusus nu ngabimbingna khusus cara ashabus supah geus ulah hayang nanaon geus abe ulah kabita neuleuh motor teu kabita neuleuh mobil teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji we Allah lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu sanu ngurus nagara ulah waka ngomong kitu sia teangan aya nu daekeunna goblok ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna je digantung sia ku aing teh sok areng ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh ayo saha nu endegna ayo ninggalkeun warung ninggalkeun toko ninggalkeun tani ninggalkeun bisnis ninggalkeun pamajikan ibadah bae ka Gusti Allah haju cek cenah ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh ulah waka ngomong kos kitu kabeh sia we endeg ka moal tembak siapa ini parangsana naon beureuh hese ugu pan Kangjeng Nabi mah diangkat jadi rasul teh hubiba dipake ka sekolah nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh
dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khalau resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naek ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zam-zam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge jelema suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kuari can pernah riadoh di pondokna ge di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah deuk urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa ieu di pondok pesantren Salafiyah bae ge kuari geus unu tapa komo di SMP lain soreng senawiyah maksudnya lain ulah tapi lain di urusan agama tama administrasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke admini jeung terasi kan jadi beda ubah aing bae aing ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah deuk nyon pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut takos kumaha kiai Salafiyah hese ngariung asal teu dibere berkat bae haju bae ngahiung ulah sok kasinggung iya mah dek nyaritakeun ge lain nyinggung ya hese maksudna hese mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi ta'ala mana coba kiaina mana sia asal teu ikhlas atuh mal beres maksudnya ulah lain ulah berarti hese itu kelihatan hese atau mangga bae eta mah henteu cenah nu di NU mah ikhlas mana bangetna banget mah ikhlas kumaha emang lain ge henteu cenah nu di HTI mah ieu mah dina di huruf dah maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah ket teu hayang kana dunia nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji wari di deuleu agama mangga deuk dicing di NU macang caya ndek boga organisasi mangga ndek di HTI sekae ndek di hurud pede di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa aja deui mah dek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia demi agungna bangsa jeung nagara aing dicicing di Golkar aing dek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener ngadidik atuh mah tuh kan hasil riyadhah heula engke karasana mahnit jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deukeut tapi lamun resep bae kana dunia urang embung okos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon kan ka kiai ka guru baheula mah kan diajeng-ajeng
mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang kapagejeun guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur ayo orang ngararaji teu hareangeun masyarakat kunaon lain dek ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang bersihan riadoh ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa tidak harta ginu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia mantak lamun hayang lu sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kenal abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kok situ sia Rasulullah sebab dunia dipakai karesep ku kabehan sia na resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag ku jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah ya ini kamarana ieu kula ieu mawa ieu korma ieu mawa roti ieu mawa ieu yang kadahar henteu aing mah teu hayang geus teu hayang ari tuh henteu imah hayang kadahar bae antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja ceknya lah ieu sakit tolol ditu mah rokok diberean dijual roti diberean dijual kabeh dijual nah ceknya ieu mah teu kudu modal emang dek tolol mah gampang asayuda hese asayuda ye kudu berangkat madak di maknaan ku asaimun teh eta teh lain sembarangan nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman depan ieu mah poho sabulan setengah can dikiriman depan eta budak mah terbengkalai tadi pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapatan teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aja budak lah balik bae mah jatuh dikiriman balik waalaikum ngomong saji jasia balik ieu aja nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Bang kuduna makan mikir heuh aing telat ieu ieu mah lain nanaonan sia balik ye tepan eta henteu lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nujuleuna Allah gas aing mah kajian teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ieu ka aing tungtuna mah neumleukeun we Pak tah ieu talabatul ilmi pegatkan tina segala mah teh gede ganjaranana masyaallah puguh guzat mah ieu mah teh dibanan as-shaimun as-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani ieu carita tafsir as-shaimuna di jero deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi raki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud ilmu shalluna tegasna nu sarolat rakiun jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat teu hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tung dah
nangtung masih kene loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya nah nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-raki'un sajidun sarolat salat teh maksudna manem bongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala al-qiyamu awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala warruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna Masya Allah jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh annal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri urang adalah beungeut awak urang teh anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup boga sinar beungeut jeung boga harisma urang lamun neuleuh beungeut spm beus serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablang jagot sempong awak kuru keceking teh eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun tapi lo biasa-biasa mah awak kan teh sieun ieu mah kuru jasa tapi kumis gede sieun urang ieu jelema normal teh sieun morpinis sieun iya ya jadi kebanggaan beungeut eta jadi kebanggaan jelema pang takabur jelema nu teu daek sujud sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh saat si kasep saat si ganteng saat si geulis saat si hebat tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu akbar diperhatikeun kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na masyaallah begitu sujud beungeut sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh nu mantak pang hebat-hebat nama urang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh di masjid mah eueuh pan kuari mah taneuh eueuh kuari mah marmer sakitu di marmeran kita teh kusu urang mah ke samping pang bagusna pamer teh urang kita mah tamer urang tamer nyana pamer urang mah tamer nyana mah pamer maksudna samping nu pang bagusna baju nu pang bagusna sajadah nu pang bagusna ya di jero masjid nu pang bagusna kopeah nu pang bagusna geus kabeh pang bagusna salat apa ngajamin husu kolbuna can dibersihan mah lain terletak pada pakaian pada kolbu nah pakaian mana bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngunaheun ieu kolbuna supaya nyebut Allahu akbar teh hiji Allahu akbar Allah maha agung tah supaya datang urang ka Allah maha agung salat urang teh ya bener-bener tawadu jadi berarti beneran salatna aya sahabatna Rasulullah salat hayang bener sih kumaha ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng wuduna heula nu bener lamun wuduna bener salat teh bakal bener tu wuduna ge teu bener sakumaha papatong hisang ieu wudu teh salat teh wal bener wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat ngiraheun bakal ieu kahuswanana
engke ku Allah dibere aqrabu ma yakun abdu ayakuna sajidan pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah ketika orang keur sujud deketnya sarta ka Gusti sebab orang rek nempelkeun beungeut kana taneuh mun deuk menta orang keur sujud ka Allah keur sujud Kangjeng Nabi kakuping doana la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhdika wa bi mu'afatika ridha min mu'afatika la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta ya Allah ya Rabb urang ge mantak naon sih urang keur sujud majikan kan ngadengekeun wah kaji kunaon ceurik majikan ge baktana milu nya ge milu ceurik ajeuna urang hayang seuri bae sia naon milu ceurik di kakak itu cerik bari sujud hayang naon goblok peta keur sujud urang naon kabutuh urang masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat beungeut tu sakieu mulyana dimumulai ku urang tapi daek dipake sujud geus sorga iyalah ar-raki'un as-sajidun masyaallah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar urang nu nyaritakeun salat nya ieu keur carita bae heulanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya mah penting sholli sunat tahajud rakaatin Allahu akbar 2 rakaat doang ngan saquran bismillahirrahmanirrahim alif lam dzalikal kitab la raiba fihi lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi ruku engke wal yatalattaf wala yushriku ahada Allahu akbar rakaat kedua wal yatalattaf datang ke qul a'udzu birabbin nas Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran Sayyidina Utsman mas sarakaat saquran jadi 2 rakaat teh 2 Quran ulah loba omong anu sajennya ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanannya ulah loba omong eungap kadengena lu bantak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain teh ngabogaan 2 cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng 2 diborong Sayyidina Utsman. Ye, Ruqayyah pupus nikah ka Ummu Kulsum. Tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah. Eta Sayyidina Utsman mentak Zinnurain perintah ku Gusti Allah, ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra Anjeun Muhammad. Sebab naon? Salat tahajudna sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat 2 Quran. Percis kos urang gitu. Murigak bulu ngadengena. Ya Allah ya Rabb Zinnurain. Masyaallah karim. Hei, saya cerita kerana. Tuh sarua Sayyidina Ali ge kos kitu badak Khulafaur Rasyidin kumaha nandinganana. Ye. Ese ngomongkeun anak urang. Insyaallah karim. Kabelah dieuna dihitung ku urang, dihitung pembacaan. Lamun hayang tamat teh hayang tamat coba.
kurang dikejar lamun urang sajud seperapat menit seperapat jam berarti kan sajam sabaraha iya dalam sekolah tuh naik bareng budaknya kunaon kadinya jawabanana inditkeun pod jadi berarti sajam sabaraha 4 juz saja 4 juz jadi lamun 60 juz teh ya lamun 60 juz sabaraha jaman eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam nah lamun hayang rineh kan setengah jam urang sajuz teh setengah jam sok geura baca ku urang setengah jam kula masuk ngitung cek aing maca Quran coba ye lamun dulu lamun saparapat jam wah bisa ngabuncal-buncal mus mun aya jelema bisa kan capek 20 rada deres setengah jam normal eta nu lancar setengah jam normal aing ngeunaheunana mah atuh sajam lamun sajam sajuz atuh berarti lamun hayang 60 juz 30 juz tambahan lah ini mah lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag kurang aja berarti 60 juz 30 juz eta kan hese tah ngudagna moal ka udag geus kurang moal bisa nuturkeun Sidina Utsman Sidina Abu Bakar Siddiq moal bisa oh nyana mah lain alam ieu ngalengkah ke alam ruhani okos azan Ki Bilal lamun didengekeun ku urang 60 km kadeng Ki Bilal suarana Allahu Akbar Allahu Akbar 60 kilo kadenge kaseran berarti coba Haji Pendi kita azan ayo coba di luar etang adenge bae kotok aing bikeun ka sia kotok batur Bilal 60 kilo Masya Allah karim moal bisa diukur kukumaha ge eta mah suara karomah tah mah suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu Ki Bilal eta begitu adzan Masya Allah eueun nu teu ngajawab wabeh dihitung 30 kilo suara karomah tah mah ku ari ge urang bisa make HP streaming bener tuh ngomong itu streaming sama baju awewe streaming aduh Gusti Allah ieu keur carita karomah mal ka udah kurang sama tuh Gusti alam nana asaihun arrakiun sajidun aduh masyaallah pokoknya urang nyaritakeun sahabat-sahabat tentang maca Quran urang geus tinggal tabena bae mangga hese urang hayang istiqomah bae hese maca Quran al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar anu bakal dibere pangbubungan sorga teh mukminun anu selalu merentahkeun kahadean ma'ruf nomor hiji adalah iman merentahkeun iman wan nahuna 'anil munkar anu ngalarang tina munkar hulu munkar adalah kafir berarti merentah iman ngalarang kafir eta kapan pang gede nah pagawean lamun urang nita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir timbul bakal naribut nanti jawab perangan al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar perang ka jeung hukum lagi hiji-hiji atuh hiji-hiji heula al-amiruna bil ma'ruf merentahkeun kahadean dimimitian ku marentah iman belah dituna marentah ulama maksiat marentah kana keadaan ibadah wa nahuna 'anil munkar yang berat mah nyegah tina munkar
entak lamun teu disederhanakeun ribut diunggal negara kajian hukum sebab ieu perintah amr ma'ruf nahi munkar. Kuari dibalik kuari mah amr munkar nahi ma'ruf. Dari boh. Merintah munkar, nalarang ma'ruf. Kuari. Kuari dilobah kuari ya Allah ya Rabb. Geus rakyat saya mah sabisa urang bae amiruna bil ma'ruf sabisa urang naon nu urang bisa diparentakeun jeung naon nu urang bisa dilarang. Cara urang bae melalui pengajian, melalui rajaban, maulidan jeung sajabana urang terapkeun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Sabisa-bisa urang sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara geus lepas negara tina amar ma'ruf nahi munkar. Lepas nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar geus lepas. Masyaallah karim lepas urusan ananya nama APBD, APBN, proyek. Urusan agama eueuh. Bentak ditegoran ku Gusti Allah, banjir, angin, gempa. Tegor ku Gusti Allah, ulah kamalina anteuing sia teh hari rub teh marukan kumaha. Kos pangeran bae sia. Aingin langit, aingin bumi, aingin sia, aingin Quran, Gusti ditoler-toler. Aing na aya, sia na nyeun aing, podaran sia ku aing. Dialingan dah ku Allah. Banjir. Dialingan deh ku Allah. Ayo gempa. Elingan deh angin. Orang zikir nanti ke waktu aya gempa bae. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Eureun bae gempa seserian deui. Banjir. Subhanallah, subhanallah, masyaallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eureun bae banjir. Eureun deui. Allah teh banjir kendi gitu ku ieu. Teu ditahayu ibadah ka Gusti Allah. Jadi pamarentahna eueuh we deui nu nitah. Eueuh nu nitah kembalilah kepada Allah. DPR teh endahan pasini be, jeung pasini. Hayu nitahan coba tuh. Ditahan babalik ka Gusti Allah lobakeun istighfar. Jadi urang ngeunaheun gitu tang ngadengena. We nu ngahayu-hayu. Kejadian alam. Asal banjir kejadian alam, gempa kejadian alam, angin kejadian alam. Kabeh kejadian alam. Eueuh we kanu bogana ka ditu. Masyaallah. Ya al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Wal hafizuna li hududillah jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah. Maksudna batasan teh li akamihi tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bil amali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Mun hayang nyaho gede na hukum sapotong ayat ieu. Wal hafizuna li hududillah. Sapotong ayat eta teh sakitu tah nyaho bakal gedena. Bakal gede dah hukum Allah. Emang kumaha? Nu ngajagaan kana hukum Allah. Hukum Allah teh disebut taklif. Ari taklif teh pamerdih. Pamerdih teh perintah kabagi dua. Aya ibadah disebut ubudiyah, aya muamalah. Ibadah ya ieu teh urusanana patalina jeung salat. Jin beatuh engke dina fikih babus salat. Jeung nu patali kana salat wuduna, jeung patali kana syaratna, jeung patali jeung pembatalanana. Ieulah hafizuna li hududillah. Hite salat. Engke salat lagi aya nu fardu, aya nu sunnah, aya nu makruh.
anu haram. Oh. Iya hafizuna li hududillah. Puasa. Bagian ibadah, puasa. Iya kan puasa tah. Geus naon teh hartina puasa. Kemudian puasa nu farduna nu mana, puasa nu sunahna nu mana. Aturan-aturan puasana kumaha dibuat bae ke babus saum. Hafizuna li hududillah. Salat, puasa, zakat, sarua. Dijieun kana piki babus zakat. Haji, babul haji. Ya Allah ya Rabb, ieu dah wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah. Dijieun bab-bab. Ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat, bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa, bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat, bab haji jeung nu ta'alluq kana haji. Ya Karim. Ieu wal hafizuna li hududillah. Sebab li ahkam kuari bagian muamalat. Bagian muamalat eta aya anu patali jeung usul asolah jeung anu gair asolah. Nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khamis, panca indra. Panca indra teh kabagina 5. Atuh panca teh 5. Indra jadi indra nu 5. Mana hiji-hijina? Mazuqat rasa. Malmusat ieu tah. Masmuat ieu teh ceuli. Masmumat ieu teh irung. Mubsorot ieu mata. Dijieun dina pikih engke nu patali jeung mazuqat. Patali jeung mazuqat teh rasa, berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman. Eta lah mazuqat. Ayalah ke dipikih babut ta'am. Berikut jeung surbi-surbina. Lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat aya nu hayawan. Geus lamun nu nabat sarana pertanian kumaha eta pikih ka dituna. Lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna, urusan nu dijadikeun udhiyahna, urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna tina madzuqat jokotna. Masyaallah isa potong ayat wal hafizuna li hududillah. Malah geus setengah magrib. Ayo sia madzuqat. Tadina pikir teh lamun urang ngarti mah ya ngarti oh iya babu ta'am oh madzuqat berarti muamalah. Oh huluna. Namun urang nyaritakeun ieu teh babus saum. Oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna. Tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah. Bedana muamalah jeung ubudiyah naon? Ari muamalah mah li maslahatin mar'iyatin lidin. Lain kitu li maslahatin dunyawiyah. Ari ubudiyah mah lain ka maslahatan bangsa dunia. Lain ka maslahatan bangsa do bal li basohila mar'iyah din. Balik ka maslahatan agama ubudiyah. Jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun kemaslahatan agama, ujung-ujungna akhirat. Langsung ka bajang patalina jeung urang mah doh disebutna. Urang nyaritakeun salat, urusanana pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun puasa, pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun zakat, pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun haji, pribadi urang jeung Allah. Tah, eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi, urusanana jeung akhirat. Tuh urusan dunia. Geus teu urusan duniana engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi. Muamalah mah urusanana urusan dunia. Ya, nu tadi tah madzuqat tina cicip rasa. Berarti kan urusanana dahareun inumeun. Kuari malmusat teh nu diragap. Nu diragap teh baju, taragapeun malmusat. Geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ieu baju, pakaian. Asupna malmusat wal hafizuna li hududillah. Aya aturanna. Anu dipake ku urang teh aya nu haram, aya nu halal. Kitu keneh barang-barang malmusat, sendok, piring, pinggan, jeung sajabana barang-barang dapur, mana nu halal jeung mana nu haram istimalna. Malmusat karana termasuk awewe papa mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel. Sia mah asal kos kitu be hudang kan
aya nu haram kurang diusapna mal musat tah dendengeun aya nu meunang urang dicekel ka anak atuh ka dulur mah haram aya anu wajib kurang dicekelna lamun anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya urang geus teu make calana ieu kula ieu tah eta eta mal musat ngaranna tah eta berarti kan babna bab wiko bab jima geus lamun bab jima marana mal musat kadituna eta kan berenana kudu aya bab nikah geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah babna engkena mahar bab imah bab kitu napakah tuh dijieun dan pikir tina mal musat kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke kadituna tolak teh kabagi-bagi tolak bain kubro dan sebagainya engke kadituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya eta pikir di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung mal musat jieun babna sabaraha puluh kitab wal hafizuna mal anggeus eta ka magrib malah ayo sia karake madukot nomor kedua mal musat nomor katiluna masmumat nu kaambe naon nu kaambe ku urang anu halal anu haram anu makruh urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean sunah menang ganjaran tapi lamun dihandapeun bujal ka handap udah coba-coba ambean ku sia buka di ambean eleh ke bodongkol mah tah ieu bas kumaha aturan-aturanana dibere dijieun babna dina fikih ya karim doh mazukot mal musat kemudian ayeuna mah masmumat kuari masmuat nu kadenge ku ceuli mana nu meunang didenge cek fikih mana nu haram didenge mana nu makruh didenge kitu keneh mun sorot mana anu meunang dideuleu mana anu haram dideuleu mana anu makruh dideuleu geus diatur dina fikih ieu sakadar wal hafizuna li hududillah eta keur katali jeung asalah ku hari patali jeung tabaiyah teh urusanana urusan muamalah ngan bangsa tabai nah ieu teh urusanana aya anu hak milik kejadina aya anu luar milik aya anu jadi milik dengan sendirina aya anu wajib jadi ngamilik kudu jadi sabab kudu jadi naon kitu ngaranna dibere aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli B ngaranna dijieun engke dina fikih babul bae kabelah dituna bete aya baik bil ain wa ain bil ain benda jeung benda aya anu daen bil ain aya anu ain bidaen aya anu daen bidaen nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur nanti ngajual daen bidaen hutang kana hutang teu sah ngajual kuari urusanana ain bidaen bizimah kredit anu dua harga sah geus diatur ku agama wal hafizuna li hududillah geus diatur kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu urusanana ijalah urusanana bab muamalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris tina waris ke jadi tina ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat yang sajabana di dieu bab ieu tina wal hafizuna li hududillah masyaallah karim nah kabelah dieuna aya hak gonimah fae dan lain sebagainya eta teh kakarage kasupkeun kana jalbil manafi sedengkeun kabelah dituna daril mafasid dua hukum teh lamun teh jalbil masoleh daril mafasid urang carita keur jalbil masoleh sakitu panjangna sabaraha puluh kitab sabaraha ratus jilid bab-bab bae tadi tangges pohara tah lamun ku urang diatur
rinci sedemikian rupa bakal nyaho orang. Oh, panyokotanana ieu ti dieu 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 ieu ti dieu. Panyokotana ieu ti dieu ti dieu. Engke urang milihan. Oh, kitab ieu mah kieu ngomentar, oh kitab ieu mah ngomentar kieu, kitab ieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah. Ya Allah. Engke anu daf'il mador. Nah, daf'il mador teh ya urusanana aya anu hifdzul nasal, hifdzul mal, hifdzul ansab, hifdzul ukul. Ieu daf'il mador. Teu meunang dirusak harta. Berarti kudu hifdzul amwal, cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana. Kemudian ansab turunan, hifdzul ansab, nasab. Berarti kan kudu dijaga ku urang. Ketika urang tengah jaga turunan kena sanksi. Tuh kan. Andai kata urang ngarusak harta. Cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah. Keur iklan jelas-jelasan berarti kan maling. Lamun anu sasamaran berarti kan nyopet. Kan aya aturanana. Iya Karim. Geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih. Nah, sarikoh ngaranna. Lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet, kosi eta copet ngaranna. Dah. Atuh aya aturan-aturanna. Eta tidak hifdzul amwal. Ajalah hifdzul abdan, badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa. Ketika dirusak berarti kan kena sanksi. Sangsina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsin. Berarti kan sawak sabelegejer. Berarti kan di itu teh aya babna engke. Bab teh engke bab kisos, bab had, bab dan lain sebagainya. Lamun ba'dil abdan ngan curug doang, ngan leungeun doang. Engke kan ti dituna berarti naon tah? Babda, bab had jeung sajabana. Masyaallah. Hifdzul amwal, hifdzul ansab, hifdzul ukul akal teu meunang dirusak. Dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok narkoba kena sanksi. Kumaha sangsina dijieun bab-bab dam. Ieu daril mafasid. Nah, iyalah wannahuna wal hafizuna li hududillah. Anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah. Tegasna mah ngamalkeun hukum-hukum Allah. Urang kudu sadar lamun cek agama haram, geus bae kudu nemah oh haram. Lamun cek agama halal, oh kudu nemah halal. Saya geus sanakeun ku urang. Oh ieu mah makruh hayu tina ubudiyah tina muamalah. Engke lah dijadikeun bae 5 4. Geus ubudiyah tina muamalah munakahat, jinayat jeung jinayah. 4 jadi ngajikan kajonteun ka luar negeri kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan 4 doang. Hiji ubudiyah, nomor kedua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat. Ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah. Sakitu doang. Geus talar ieu teu bisa kabeh. Talar ieu teu bisa kabeh hese. Al-hafizuna li hududillah. Ya Allah. Maha kawasa Allah, maha besar Allah, maha segala-gala Allah dengan sekelumit bahasa Gusti. Wal hafizuna li hududillah tapi kerangkum kabeh, kerampid kabeh. Pikih-pikih sab pikih kabeh sadunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah. Nu 4 hulu teh tadi, hiji ubudiyah, 2 munakahat, 3 muamalah, 3 munakahat, 4 jinayah. Tidinya dijieun bab puluhan di kitab disarahan deui. Ya Allah ya Rabb. Nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae. Abdi geus percaya bae cak Allah haram-haram, cak Allah wajib-wajib, cak Allah sunah-sunah. Geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna. Cek Allah salat wajib abdi bandek ngalaksan, cek Allah zakat wajib abdi bandek, cek Allah puasa teh Ramadan wajib mangga. Haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya corona. Tuh, nu bandek bae kitu teh. Tuh nya. Deuk abdi mah.
Iya urusan-urusan nu dilarang soal jual beli berarti mau muamalah hambalah ya muamalah kitu kene munakat mana kitu kene jinayat abdi mandek nurut be ka Gusti Allah jahirup malila di alam dunia. Nah wal hafizuna li hududillah ngabalkeun kana hukum-hukum Allah ieu anu bakal menang pangbubung. Wa basyiril mu'minin bungakeun ku anjeun Muhammad para mukminin sarana bere bil jannati surga ya Allah. Mukminin lanu boga karakter at-taibuna العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله etalah anu bakal dibere pangbubunga sorga wa basyiril mu'minin. Mudah-mudahan orang kabehan dibere bisa muka mata hati orang sehingga orang bisa ngamalkan ayat at-taibuna sampai dia jeung urang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga orang dibere ku Gusti Allah pangbubunga urang kabehan bakal dibere sorga kabeh asup ka sorga kabeh berangkat menuju sorga babarengan jeung guru-guru urang jeung pemimpin-pemimpin urang dihuluan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi